Alah. Aduh. Aduh. Ampun Gusti, ai geus kolot heuh. Hanas eta Pak Haji Dedi Mulyadi dieu teh rek nyecep ka si Akang di Purwakarta. Pak Dedi Mulyadi Wakil Bupati Purwakarta. Bade nyecep dieu teh. Bade nyecep. Tos ngodok. Buplak panten. Heeh, ngan dina sakuna aya kalajengking. Dina sakuna aya kalajengking jadi teu tulus. Heuh kenae. Heuh kenae. Hari kaul makang dah. Aduh. Yang Wah, kumaha Kang? tah kitu ieu teh simul euy. Simul kumaha ya Kang? Heeh, napas geus beak teh hartina teh geus bebeja kabeh oge. Geus ngabejaan. Ngabejaan teh mere tanda Tanah hartina teh geus kartu kuning dewek teh ini teh. sakedeung deui kartu merah Sakedeung deui kartu merah. dikeluarkan. Nya digiring wujud jeung kuring. Jisim jeung kuring digiring ku wargi-wargi ka kuburan. Heuh teh geus deukeut waktu dewek mah. Heuh, Leres Kang. sabab kabeh geus ngabejaan napas, geus ngurangan tenaga, geus ngurangan Nya napas geus buuk hideung ayeuna geus biji nu bodas, hartina geus kolot. Untuk beres jadi ompong. Acara geus jarang. Tapi pangabutuh kalau beuki gede. Da barudak pamentana teh geus galerede. Maklum atuh beuki gede Nya. beuki loba pamenta Kang beuki loba Heuh. kebutuhan. Tah kitu. Matak aduh lamun teu dibantu-bantu ku TPI. Oh atuh. Aduh. Solidaritasna TPI teh di dinya tapi Hah? solidaritasna teh Solidaritasna TPI. ka budaya tradisional teh eta. Budaya tradisional anu sasatna diangkat kema ulah dewek wae dalang-dalang teh sa Jawa Barat teh loba heuh Seueur. bagi-bagi we Dalang anu potensi teh seueur Kang. ngan eta karunyana teh euy hah Karunya naon ya Kang? heuh da sok dipindahkeun kana gelombang lain ai lain dewek teh aduh ampun kalah kana main bola we geuning kadang-kadang pan dewek oge eleh ku main bola heuh Oh, eleh Kang. Tong boro batur lalajo Kang nayaga ge lalajo mah. aduh teuing rek kumaha jadina ieu duh mata krek ngeueus lamun nguping ayeuna wakil bupati jeung bupatina Purwakarta Bapak Wakil Bupati aduh nepi ka hebat pisan euy cece euy ngangkat budayana di daerahna. Ya Pak Haji Dedi Mulyadi SH. Pak Haji Dedi Mulyadi SH geuningan memakai iket teh ka mana-mana teh baju hideung nyuna nya Si jeung kampret teh. Bapak Bupati Bandung teh Pak Haji Obar Sobarna iket teh baju hideung urang suna dek macam euy kitu da nya hah Rumah sa di Sunda mah kudu atuh da eta mah luyu jeung anjuranana masyarakat Bandung teh masyarakat anu madani teh nyaeta dina ngaronjatkeun kualitas hirup teh dina waktu ayeuna dianjurkeun pisan anu berbasis religius, kultural jeung wawasan lingkungan Ngomong apa di Kabupaten Bandung apan urang teh loba lelegokan gitu loba cekungan nya seueur cekungan. aya banjir teh pan loba kajadian nu longsor nu itu nu ieu iwati urang teh kudu gawe bareng sararea teh mimiti pupucuk pamimpinna nepi ka rakyatna kudu sareuneuh saiga dina ngajalankeun roda pemerintahan teh sareuneuh saiga atuh dalam bentuk sareuneuh saiga maka mana karep ka ituna ge Da ngajalankeun program teh dirojong ku masyarakat mah kumaha? heeh lamun teu dirojong ku masyarakat ngajalankeun program iraha rek angeusna tina kebersihanana, tina kesehatanana, tina wah segala widang we. Tadi dia pentingna paheuyeuh-heuyeuh leungeun paantai-antai tangan teh. Kasadaran utamana sadar beragama, sadar bermasyarakat,
sadar bernegara berdiri sama tinggi duduk sama rendah tuh ulah nepi ka nu tinggi-tinggi nu rendah-rendah komo nu rendah pisan berat sama itu dipikul ringan sama dijingjing dah gitu berat sama dipikul ringan sama dijingjing